urang nyaritakeun maot urang geus sering tepikeun kalamun ditawarkeun tapaeh kanu kolot ulah urang nu ngora mah beureun mun ditawaran moal wakadaek ieu nu kolot teh. Ya kira-kira jameureun nyana mah geus kadaluarsa ngaji kira-kira lamun maot isuk daek can daek keneh bae. Ya Allah padahal mah di pangsenang-senangna maot lantaran geus eueuh aktivitas teu kudu digawe teu kudu tani bahkan teu kudu salat teu kudu puasa. Jadi sakumaha tadi cek aspuri atuh geus we idza matabnu adam in qata'a selesai mantap nikmat maut eta geunaheun prek segala rupa prek. Jadi tinggal orang menikmati hasil amal urang. Eta si sok dicaritakeun bahwa di jero kubur teh cenah sepi, di jero kubur teh cenah poek, di jero kubur teh cenah sempit. Bohong bohong. Ternyata di jero kubur teh rame ngeleuwihan ti mall wae di Tangerang rame. Bohong lamun di jero kuburan teh sepi bohong. Bohong lamun di jero kuburan teh poek bohong. Di jero kubur teh ternyata rame luar biasa. Kaparanggi ku urang di jero kubur teh jeung nu ngaran Remi gaple kreditan jeung kamari nonton main bola araya kabeh araya lah tah kuari geus dibejaan ngaji pendi bahwa di jero kuburan teh rame kumaha kira-kira daek. Masya Allah. Lamun urang lembur mah urang lembur nutu masantren teu ngaji ditawaran maot embung teh wajar lantaran nu bakal ka kubur teh babaturan manehanana nu karitu. Panai urang mah mun maot kapanggih jeung kitab jeung salat hajat jeung salat tahajud. Masuk tahajud emang. Kaparanggih jeung nu ngaran sodako eta teh akan dibentuk-bentukeun di jero kubur teh. Ieu saha ieu Kasep Ahmad. Oh abdi teh cenah ieu teh salat. Masya Allah karim. Ieu saha ieu Kasep Ahmad abdi puasa. Hari ieu abdi sodako. Hari ieu abdi tahajud. Kan senang tah urang di jero kubur kaparanggih dumantak para aulia Allah para solihin mah maot eta nikmat kapanggih di jero kubur ku Haji Pendi. Ieu saha jore amat ya. Oh iya abdi mah sok lamun jualan karung dioplos. Ieu nu jore ieu bohong. Nu ieu menipu. Ieu nu ieu. Tah, ieu menyedekeun si Mbak. Araya kabeh. Bakal kaparangi di jero kubur ternyata rame.
Masya Allah ramekeun jero kubur kurang supaya orang betah di jero kubur ramekeun ti ayeuna jang batur-batur urang lamun urang datang ka jero kubur tilu nu milu nu dua balik nu hiji makan milu bae amal urang timimiti di jero kubur milu ngabarengan urang moal pisah kajen kukumaha terus we ngabarengan nu paling bahaya engke ketika dibahas urang kan iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi teh pan aya yaumil akhir teh hartina poe terakhir nu mantak disebut poe terakhir la laila ba'dahu eueuh peuting ka ditu mah beurang bae geus eueuh poe Sabtu jang gajian eueuh jeegle na geus eueuh sia masalah setik batu wajar we eueuh sepotek eueuh cinglu geus tinggal poe we ka ditu eueuh peuting disebut yaumil akhir. Urang percaya ka Kangjeng, percaya ka yaumil akhir. Nah, iya ketika kiamat engke dihudangkeun deui baas ngaranna digiring urang ka mahsyar. Mahsyar ketika Kangjeng ditaros, ya Rasulullah tepatna mahsyar di mana? Cik Kangjeng Rasul di Yerusalem Masjidil Aqsa. Di berbagai negara, Baghdad, Turki, Yaman, Indonesia, harudang kabeh digiring kabeh ka mahsyar. Urang dieu dihudangkeun ti kubur berangkat ka mahsyar. Tempat kumpul. Ya Allah. Mantap. Kuari kudu gerak kayahokeun heula jalan-jalanna besi nyasab engke ke lain ka mahsyar ka adi itu di ka Baduy bahaya ngajauhan tah ieu mahsyar Kangjeng ditaros ya Rasulullah hari eta berangkat ka mahsyar teh naik naon ya Rasulullah Kangjeng nyarita nyarios ngawaler saur Kangjeng jelema berangkat ti lemburna masing-masing menuju mahsyar teh beda-beda wa minha di antarana aya anu arraqibu naik kendaraan bangsa Ki Nurjaya naik kendaraan buat tuh jangan naik kebo kebeneran kebona meulina kurang beres tengah jalan ngagedeprok kebona tuh Masya Allah bangsa kiai-kiai anu ngalaksanakeun korban jeung sodaqoh ar-raqib naik kendaraan wa minha al-masyi ala rijlaih aya anu lempang suku tidak ka Yerusalem Masya Allah karim tapi aman datang sebab make amal perbuatan ayeuna wa minha aya anu berangkat teh ala wajhihi beungeutna dihandap sukuna di luhur coba bayangkan ke orang suku di luhur banget di handap ya karim Masya Allah renung-renung kurang ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpung orang masih kene aya kesempatan jang tobat ka Gusti Allah
urang lamun ngarenungkeun eta Masya Allah mualila kan maot teh anu isuk-isuk sehat lohor maot lohor sehat asar maot lamun geus boga amal bagus bahkan gini nah iya ya anu make beungeut ka ditu leumpang teh nu paling bahaya wa minha di antara anu leumpang teh deui ala suratil qirodah beungeutna kos monyet apa lahirna di ditu belah ditu solehan alain diganti beta begitu ku Gusti Allah jadi monyet sanajan di dunia geus jadi haji cara si eta monyet bae ustad misalnya tuh monyet bae pedagang monyet bae nah kumaha kang jeung eta teh bisa diganti jadi monyet saha wahum az-zunat etala pezina nu di alam dunia na daek ngalaksanakeun zina tetobat jana ka Gusti Allah hudang ti kubur digiring ka mahsyar ala suratil qirodah na'udzubillah min dalik renungkeun ku urang engke bakal kaparangi urang hudang di kubur toel ku urang ya le mana Haji Pendi kan mohon pan banget jadi kieu tuh ayo coba deh kumaha eta bahkan lain lalagan Masya Allah kan wa minha di antara anu bakal kapanggih di akhirat digiring ka mahsyar di tempat masing-masing teh ieu rupana ala suratil khonazir rupa celeng rupana rupa babi bae kumaha ya Allah ya Rabb saha eta ya Rasulullah nu rupana rupa babi teh eta mah horenganan alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema nu sok di dunyana ngadaharan haram ngadaharan pajeg nyanggakeun sadaya-daya nu sok ngadahar pajeg teh saha ente bae nu nafsiran heulana moal disebutkeun di dieu tah babaturan Kidur Jaya ge aya nu sok ngadaharan pajeg nu sok ngadaharan haram tuh engke bakal rupa khinzir Masya Allah meureun nu sok ngadaharan pajeg mah pamarentah diurang wallahu alam tapi aya anu teu ngadahar apa nu ngadahar terserah pamarentah dan seperti kitu bet wajar lamun camat bupati gubernur ka neraka rupana rupa khinzir wajar ieu mah Kinur Jaya rupana monyet rupana babi usul Kinur Jaya ieu rupa kunaon jadi kieu pernah kasumbang pernah kasumbang ya Allah ya Rabbi anas gede henteu ya Allah rengenan berubah jadi babi lain karunya itu mah geus ditih heula jadi babina ya jangan zakat tilofan tuh nah iya ulah dirugikeun diri urang ku hal-hal anu sepele lantaran kiai teh kapan dibere teh tina pajak tidak pajak ulah boga zakadar gabejaan bae lantaran ieu pajak teh mun dicaritakeun di negara Indonesia mantak muringkak bulu urang nyaritakeun seputar negara Indonesia nyaritakeun tentang perpajakan tentang kitu APBD negara pohara anu tertera di kabupaten sakitu nu henteu dicatat da mah wallahu alam ih negara makmur jasa negara urang mah ieu negara mantak padengsek-dengsek hayang jadi bupati hayang jadi gubernur kabelah ditu hayang jadi presiden lantaran di jerona pohara keun we urang bagian nu teu nyahona bae urang mah bagian ngararaji sebab lamun urang disuntik
dibere nyaho bakal marudah hayang demo bahkan hayang perang. Kiai-kiai anu haju bertekuk lutut kiai nu teu nyarahun jero-jerona nagara mun nyaho jerona negara bakal ijid ka negara. Urang neuleuh pamarentah sapatuna herang bajuna bagus dasina ngambaik di jerona mah pan meureunan termasuk jelema ahli neraka nu sabenerna. Mun nyaho emang kumaha gitu koruptor mun ku urang ditataan hiji-hiji Masya Allah di Indonesia nyana cek nyana teh so amat emang sekali-sekali aing osok so dihareupeun sia wajar nyaho jasa salan kuda apa nyaho jasa coba nyaho jasa seputar jelema anu mantan-mantan negarawan nu kuari ngararaji aya mantan Polda, Kapolda dan lain-lain sebagainya nyaritakeun keberadaan negara. Memeh kitu ge geus nyaho ieu. Tah, badak heran kalau mah Ki Nurjaya masih kene daek ka pendopo gitu tah heran ja. Maca sholawat di mana horeng. Aduh Gusti Allah, doa urang-urang bae. Negara teh urang sebenarnya santri ya ibu-ibu anu teu nyaho naon eta pendegar negara. Namun geus eueuh ibu-ibu nu lalugu santri-santri ustad di negara bakal kumaha meureun tah geus kajian sama negara mah ieu tah digiring ka masyar pikiran kurang tak kurang rupa monyet aya anu rupana rupa babi aya anu rupa kadal aya anu rupa teh rupa buaya mah loba meureun nya jadi ge bangsa buaya darat mah lulu ja Gusti Allah doaku nah renungkeun ku urang Gusti bakal seperti eta ngahijilah di mahsyar ngahiji di mahsyar tidinya aya jembatan menuju surga lewat neraka jahannam ngaranna Shiratal Mustaqim ayat 3 posna wakila ayat 7 posna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun ke nanjak deui 1000 tahun turun deui 1000 tahun kaji pendi mah barang nanjak kakeselan ngagujubar ti heula kesel cek jana aing mah harapan datang ka ditu ya Allah ya Rabbi tah timbang amal heula mizan wa nad'ul mawazinal qist Allah nyieun timbangan timbang amal santri mah pokona mah timbang salat plek puasa plek bagsa ngaji plek geus nasihat eueuh sorga Haji Pendi timbang salat bagus jideug Haji Pendi ge puasa mantep Masya Allah hebat haji hebat luar biasa Haji Pendi ya Allah ya Rabb zakat osoklah setik Pak iya hebat pas dibohong aya setik bohong oplos aya ngajengkit menganiaya para pedagang geus lempeng ya nyana lagi geus bingung asana berat ka ditu aja timbang kagorengan anak ambalaya datang ka ngelehkeun ka bagusan diputus nama seorang manusia Haji Supendi keputusannya mesti jahanam yang loba tinggal gorengan seperti eta lah ikan keur ngagambarkeun timbangan kumaha mun kafir makan eueuh tama mukmin mah bagus goreng
geus mun bagus ka dieu mun goreng ka dieu kafir mah kan eueuh kabagusanana tapi tetep we ditimbang ngan ditimbangna sakaligus kafir mah ditimbangna sakaligus tur dierut per provinsi atau per negara bahkan wakila per umat dihijikeun sakaligus lantaran eueuh kabagusanana dihijikeun sakaligus seluruh kafir Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya dihijikan blek goreng kabeh sebabnya nama eueuh imanan langsung we di kana neraka abadal abidin wa amadal amidin eueuh harapan bakal dicabut deui geus terus taman digodog dibeulem terus tuh harapan ceurik sakitu cicing sakitu Masya Allah kan aya jebani mah sanajan ka neraka aya harapan aya maksudnya sanajan ka neraka cenah lamun geus beak mah dosana geus beak dosana dicabut tetap dicabut nungguan seepna dosa gitulah gambaran yaumil akhir terakhir sekali jelema nu ka sorga aya anu sakilat ka sorga plek 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 sakicep aya anu kos manu ka sorga teh aya anu kos kuda aya nu lumpat aya nu lempang aya nu habuan ngesod tapi datang ka sorga aya nu tadi teh eta naik ke harapan golepa turun golepa tah lain gideg mikir sih atuh seperti eta lah lalakon urang teh awaluhu Jibril awal siratal mustaqim malaikat Jibril wa wasatuhu Mikail di pertengahan malaikat Mikail al-amin manehanana anu bakal ngecek keberadaan amal-amal urang pos-pos tersebut nu bakal didatangan ku urang tidinya bakal dicek ku malaikat Mikail lulus masuklah ke surga kitu gambaran hirup setelah hirup urang maut setelah maut bakal seperti eta